Hai guys, ayeuna teh poe Minggu da urang teh hayang barang dahar ieu teh nya da ari anu gede beuteung mah geuningan sok hayang barang dahar. Urang nyieun bolu coklatos tah. Bahan-bahanna teh minyak da aing mah teu boga mantega ku tarigu, gula bodas, susu nya da aing mah teu boga susu anu alus aya oge susu 2 geus ngampleh. Coklatos tah eta bahan-bahanna tah urang ngariung jeung Nyai Cekekek adi follow Nyai Cekekek follow ya dan itu yang bikin bolu yang ngumpet aduh siwa tua wa sarang itu tuh palawargi nu aya di tengah bumi makan selek dulu ya nah eta nu sok beuki lolodok teh Nyai Cekekek follow Nyai Cekekeknya ta TikTokna ngaranna Nyai Cekekek tong hilap tah eta teh pun rai anu eta tehnya hayu ayeuna urang nyieun bolu tah boluna teh keur dikukus heula tuh dina langsung hideung maklum di kampung mah da masakna ge dina hawu ieu ieu mah bubuhan kompor teh pedah aya budak ngarawe dan nenek mah inung abi mah dina hawu nya itu tah nah bari nungguan warung bari nyieun bolu tuh apa kurang mah aing mah teu boga open jadi aing mah kulangsung we dikukus gitu tah teu boga open kos batur gitu ngaranna ge di kampung lah ieu mah budak nu pangbungsuna ieu anak si emak anu pangbungsuna anu nyieun bolu teh tah nah ieu palawargi sadaya ieu hai keluarga Cece ieu mah keluarga Cece tuh tuh itu suami yang setia suami yang takut istri purah ngagendong anak suami siaga lamun embungeun ngasuh anak teh sok dicarekan ka ku pamajikanna teh engke cenah pajarkeun mah sia ku aing moal dibere goyang cenah kitu tah tuh di dieu deui ge aya bebeungit deui halo Wawa lagi ngapain budak ayeuna mah nya palalinter teu boleh kana game teu boleh kana HP da ari aing mah ayeuna bisa kana HP teh bebe kertas nasina hargawa aduh kertas nasi bea hargawa kumaha atuh nya aya wah kita tunggu ya selama 5 seberapa menit sih ya teh asakna teh bolu teh 15 oh 15